terkait tentang perkara mobil taksi online dengan kereta komuter ini masih dilakukan proses pendalaman. Makanya kita belum bisa memastikan apakah perkara tersebut lari ke perdata ataupun ke pidana. Tapi yang pasti ada pelanggaran pidana di sini. Kita masih melakukan pendalaman kajian unsur kelalaian yang sampai dengan menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Bisa jadi human error, bisa jadi faktor jalan. Kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik atau KRL dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam menewaskan 15 orang. Pamirsa, wilujeng siang, tepang deui sareng simkuring, Dini Izhari. Dina warta siang dinten ieu anu bade nyanggakeun dupining informasi panganyarna. Sareng simkuring Nok Rijal orang bakal mantreman pemirsa salami sabaraha menit ka payu. Warta utama dinten ieu kawitna ti Bekasi Timur ngeunaan musibah kecelakaan kereta api anu lumangsung dina dinten Senen wengi 27 April 2026. Denganna langkung genre kumaha kronologi kajantenana. Mangga urang tayangkeun nyaksian heula tayangan ilustrasi kecelakaan ieu. Ia mangrupi visualisasi kronologi kecelakaan anu ngalibatkeun KRL komuter lain sareng kereta api Argo Bromo Anggrek. Dumasar kana informasi samentawis, kajantenan dimimitian nalika aya hiji unit taksi Green SM anu ngalaman kecelakaan di perlintasan rel wewengkon Bulakapal, Bekasi Timur. Buntu tina kajantenan eta, lalampahan KRL komuter lain ngalaman gangguan sehingga kereta kapegat liren di jalur Bekasi Timur. Nanging dina waktos anu sami, kereta api Argo Bromo Anggrek nuju nyemprung tarik di arah Jakarta nuju Surabaya. Kereta api Argo Bromo Anggrek lajeng nabrak bagian perangkat rangkaian KRL komuter lain kalayan benturan anu kecida hebatna. Benturan kasebat nyababkeun sababaraha gerbong ngalaman karusakan parah sarta ngaganggu sakumna operasional kareta di Bekasi sareng sabudeureunana. Pamirsa, musibah ieu nyababkeun sajumlah panumpang tatu sarta kedah enggal kenging penanganan medis. Tugas gabungan ti pihak KAI, kepolisian, tenaga medis, serta relawan parantos sayaga di lokasi kanggo ngalaksanakeun proses evakuasi korban. Ieu mangrupi kaayaan pasca kecelakaan anu hasil direkam ku tim liputan simkuring di lokasi. Kieu kaayaan di lokasi saatos musibah kecelakaan kereta di wilayah Bekasi Timur lumangsung. Dina rekaman anu sumebar, katinggal sabaraha gerbong ringsek balukar tina benturan anu tarik pisan. Bagian pangker rangkaian KRL komuter lain katinggal rusak parah, serta janten fokus utama penanganan petugas di lapangan. Sejumlah petugas gabungan katinggal nuju ngamankeun area sekaligus ngevakuasi para korban ka rumah sakit pangcakatna. Dugi kadanget ieu pihak nu aya patalina masih ngelakukeun panalungtikan eta nepi investigasi kanggo mestikeun naon panyabab utama kecelakaan ieu. Ieu musibah janten diperhatikeun masyarakat serta dipihareup tiasa janten bahan evaluasi kanggo ningkatkeun deui keamanan transportasi kereta api di Indonesia. Ieu kajantenan janten pangeling-eling kanggo urang sadaya supados salawasna atos-atos sarta taat kana aturan keselamatan utamina upami urang nuju aya di sabudeureun perlintasan kereta api. Rengse parantos warta siang dinten ieu. Simkuring Dini Izhari, amit mungkur amit mundur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng siang sarta dugi katepang deui dina warta salajeng